Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bahasa Sunda atau disebut pelajaran Bahasa Sunda. Sebelum ke materi, saya meminta bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Sekarang saya akan membahas tentang sajaknya di dalam Bahasa Sunda. Sajak di dalam Bahasa Sunda nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda nu direka dina wangun basa Ugeran. Maksudna nyaeta salah sahiji karya sastra nu direka atau direka ditulis dina wangun Ugeran atau puisi bentuk puisi dina sajak. Unsur-unsur sajak aya dua bagian. Aya anu bagian kahiji nyaeta aya adegan baklat lahir sareng adegan batin. Adegan lahir di pasing-pasing deui jadi 5 nyata anu kahiji wangun sajak atau tipografi. Nah, jadi maksudnya wangun sajak teh nyata biasanya dibentuk tipografi atau bentuk tulisannya bermacam-macam atau beraneka ragam tulisan aya nu zigzag lah, aya nu lurus, aya nu saja tipografi untuk tipografi. Yang kedua nyata pilihan kecap atau diksi. Jadi pilihan kecap-kecap anu halus, anu ibaratnya keren dengan tulisan saja. Anu katilu nyata ciptaan dia aya di basing-basing deui anu kahiji nyata ciptaan citraan rasa jeung sejeuna teh kan. Jadi citraan seueur yang bahasa. Anu kaopat nyata gaya bahasa atau figura. Jadi figura oge bisa seueur dina sajak gitu kan. Figura gaya bahasa naon gitu kan atau kumaha. Sajak anu kalima nyata puakanti. Nah, puakanti teh nyata enggangan atau ketukan dina setiap sajak teh aya penghitunganna. Jangan gitu dina sajak teh. Jadi aya adegan batin, anu kahiji nyata jenjer. Jadi nyata jenjer sunset dalam bahasa Inggris. Biasanya disebut tema dina bahasa Indonesia. Jadi ngabahas tema naon nih anu sajak teh ngabahas naon. Keduanya teh rasa atau feeling, rasa kumaha gitu kan, rasa sedih, bahagia, terharu, terus kan bila dina sajak. Anu katilu nyata wirahma atau dina bahasa Inggris tone. Jadi wirahmana kumaha iramana atau ragamna dina bacakeun sajak teh kumaha kan. Opat nyata amanat atau intersion. Nah, jadi amanat teh kumaha sih? Amanat itu dapikeun dina sajak teh kumaha. Jadi terharu dan sebagainya gitu. Jadi aya wandang sajak epik jeung lirik. Aya dua bagian. Anu kahiji sajak epik nyata sajak nu sifatna ngalakonkeun. Maksudna sifat ngalakonkeun yaitu melaksanakeun eta adalah ngajabarkeun atau nyaritakeun dina caritana kumaha sajakna. Anu kadua nyata sajak lirik. Nah, jadi yang sajak epik anu dilakonkeun. Sajak lirik mah teu ngalakonkeun. Biasana sajak lirik mah lirik ngairamakeun. Jadi peragakeun dina bacakeun.
Jadi contoh saja epic panon berem siki saga kan. Pada contoh saja lirik dia doa karya Apip Mustafa. Ciri-ciri saja kita bahasa Sunda. Saya 5. Maka hiji eta susunan merupakan baris atau bait. Biasanya disusunkan dina sajak teh baris jeung baitna. Bait sabaha, bait sabaha. Nah, yang kedua ngandung pulwa kanti. Nah, biasanya sajak teh ngandung pulwa kanti atau enggangan dina macakeun sajak. Tapi nyata kekecapan pilihan. Jadi, biasanya kekecapan pilihan dina sajak teh. Selanjutnya ngandung metafora. Nah, jadi ngandung gaya bahasa metafora. Gaya kayak gitu kan. Gaya kayak sakuan di luar biasa kan. Penggambaran nyata kental kurasa. Jadi macakeun saja teh kental banget bahasa bahagia bahasa sedih. Sejenak